mending amin parawan. Jawab mending dilamar ku aki-aki mending telaku. Bingung cenah ini telaku merasakan bagaimana indahnya surga duniawi. Apalagi kalau misalkan musim hujan telah datang, angin sepoi-sepoi memasuki ruangan kita, laras. Angin sepoi-sepoi memasuki ruangan kita, laras. Meni rasa tiris selimut anu muyang anu ke pantah. Meni kene para pemudi parawan anu hadir meni kene nyebutkeun amin. Mudah-mudahan sabab aminah ikhlas, aminah tarik sing dipaparinan calon-calon imam anu solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemuda, ayo pemuda Anda membisu tenaga masih kuat, kepal masih hebat, tidak mengaminkan doa saya wabil khusus untuk para kiai, para guru. Musim kuring didoakan pemuda sing termasuk pemuda IPTN. Ayo, apa pemuda IPTN? Apa? Pada nama zaman singkatan Pak, leres teh? APP. Naon cenah kepanjangan APP teh? Abang pasti pulang, leres. Suzuki Baleno, naon cenah Baleno balik naik ojek, bahkan SMS eta SMS teh aya singkatan naon susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Leres, bahkan aya ini ge ngaguah kasih kuring. Naon ini oke disingkat, naon singkatan ini KTP, naon cenah ini KTP teh kartu tanda penduduk sanes kiai naon atuh. Kita ini KTP teh kolot tapi pulen cenah wah waduh aja sekolah mah bohong pulen genyeng benernya sorry naon cenah IPTN pemuda IPTN teh singkatan kieu Ikatan Pemuda Telah Nikah garis miring jomblo salila-lila nata mending jomblo mending amin pemuda. Mudah-mudahan pemuda anu nyebatkeun amin doa sing kuring sing dipaparinan wanita-wanita calon istri anu solehah iman ka Allah, takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu ibu kebahagiaan di alam dunia di mana seorang suami ngagaduhan istri anu solehah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Leres bahkan bila syairna lagu Bang Haji Roma Irama apal Bang Haji apa tuh Bang Haji? Soal Bang Haji kieu hanya istri yang beriman yang bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Genahan teu gitu ibu, ternyata istri anu beriman mah ya Allah di mana-mana salaki capek dagang teu laku mawa duit 10.000 lainnya merutan tapi kakak ngarepehan kunaon cenah eta terjadi rada gitu muka rada kusem balik gawe teh balik usaha teh ceuk eta teh naon cenah oh ieu neng teh nama ternyata usaha teh menang 10.000 keuntungan teh istri anu beriman mah kumaha ku jawabna sawios mungkin Allah tos ngarejekian dina dinten ieu kanggo urang nya eta 10.000 mungkin wengi urang salat tahajud ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu ibu istri anu beriman mah lainnya merutan tapi kakak ngarepehan deui iman anu istri anu salehah mah cinta lain cuma di dunia tapi sampai ka akhirat. Naon cenah said laguna hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Gante alhamdulillah nyebut tegenang mah conge berarti. Alhamdulillah ternyata istri nu solehah mah cinta bukan karena harta, cinta bukan karena jabatan, cinta bukan karena tampan yang bagus, tetapi cinta na bakal nepi karena akhiratnya eta sasaran karena surgana Allah Subhanahu wa taala. Ta pemuda anu nyebat amin dia mudah-mudahan sing dipaparinan istri-istri anu solehah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahila ke aparatur pemerintah dari mulai Bapak Hansip. Ayo Pak Hansip aya. Bapak Hansip
aparatur pemerintah meskipun tidak hadir Bapak Abri, apal Abri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tapi ka Abri anu pangungsuna saha cenah eta teh TKA. Naon cenah ari TKA teh yang eman TKA teh tentara kena Allah garis miring Hansip, ari Bapak Hansip. Alhamdulillah Bapak Hansip yang hidupnya selalu sip. Terus Bapak RT, Bapak RW anu getol digawe gaji nama tempati gede cenah makana urang doakeun di Bapak RT, Bapak RW teh mudah-mudahan ku Allah sing dibarokahkeun amin. Sing dibarokahkeun ku Allah rumah tanggana berkah, rezekina berkah, sagalana ge berkah alhamdulillah. Terhilang ka Bapak Lurah meskipun anu teu hadir di acara anu berkah urang doakeun oge Bapak Lurah mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipaparingan yuswa anu berkah panjang tung disalamatkeun dunia sinar akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Meskipun tidak hadir Bapak polisi yang sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang, menangkap orang-orang yang korupsi, Bapak Kapolsek yang meskipun tidak hadir yang sedang gencar-gencarnya menangkap orang-orang yang brengsek, Bapak Kapospol yang sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang yang sedang menjual alkohol, Bapak Gubernur yang teratur, Bapak Camat yang terhormat, terhilang ke Bapak Presiden Anwar Sapidi nama ke Pepsodent. Dapat mungkin Bapak Jokowi atau mau Sapidi pakai kata beureuh leres teu. Mudah-mudahan aparatur pemerintah dari bawahan hingga atasan ku Allah Subhanahu wa taala dijadikan aparatur pemerintah anu sieun ka Allah nyaah ka rayatul kana wargana. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang doakeun siap doa. Mudah-mudahan kiai-kiai urang, guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana ku Allah amin. Sing dibarokahkeun ilmuna ku Allah. Sing ditambih-tambih barokah ilmuna, sing ditambih-tambih barokah yuswana, sing ditambih-tambih barokah hartana, sing ditambih-tambih istiqomahna. Ibu-ibu satong aminan lah kita pasti istrina juga. Sanes istrina bu istiqomah. Nah alhamdulillah para masyarakat kiram. Terhilang ka pengatur waktos, mudah-mudahan ieu pengatur waktos sing dijantenkeun sing kengeng ilmuan manfaat dunia sinar akhirat ku Allah Subhanahu wa taala. Terhilang ka para panitia anu teu disebutan namina hiji-hiji kusim kuring, mudah-mudahan sagala ieu para panitia anu tos ngorbankeun sadaya hartana, ngorbankeun paemutanana, ngorbankeun kana tanagana, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu bahagia dunia sinar akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhilang ka para sesepuh sadayana, para DKM sadayana, pemuda, barudak leutik, terus kasadayana para jamaah mudi kalian mudi kidul mudi wetan mudi kulon, mudah-mudahan ku Allah di mana-mana urang kehadiran kana ieu acara anu barokah mugi cita-cita urang sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, teu aya sanes urang ngalangkahkeun dua sampean nempakeun dua pandangan ngincer kedua mata dina ieu raraga di bumi kana ieu majlis kana ieu tempat hayung kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Pamugi-mugi sadaya anu dikorbankeun rek tenagana, rek pikiran, rek ilmutanana, rek hartana urang dilimpahkeun kana ieu acara Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sing dilebetkeun kana jalmi-jalmi anu beriman kana ayat-ayatna Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh ciri wajib ibu urang teh iman kana hiji ayat Allah. Mana cenah ayatnya? Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil ieu teh urang teh hiji-hiji ngimankeun ngayakinan bahwa leres terjadinya Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ternyata ieu dina bulan Rajab teh keagungan saur Allah Subhanahu wa taala ieu bulan-bulan panghampura pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Allah wa syari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatul arduha samawati uiddat lilmu. Kudu buru-buru anjeun dina bulan ieu teh nyuhunkeun istighfar.
Karena bulan ieu teh nyaeta bulan pengampunan di Allah Subhanahu wa taala kanggo umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuhunkeun urang teh boga dosa sok ngomongkeun tatangga leras. Urang teh boga dosa sok ngomongkeun salaki, osok ngomongkeun salaki kosong. Meta hampura cenah hampura kudu teh osok ngomongkeun bapak di tukang, osok nyokot duit salaki di tukang. Tah meta hampura bener bu bade meta hampura bede. Alhamdulillah meta hampura ka salaki sabab lamun urang teh meta ridho disalaki meta langsung ka Allah. Salaki nanti ridho mah hormatan digere ridho wal dihampura ku Gusti Allah. Pemuda kadeta pemuda dina poe kieu teh meta istighfar ka Allah dina bulan Rajab lubaheunana osok ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa, ninggalkeun kewajiban pedagang kako, kolot nyuhunkeun dina bulan ieu ya Allah. Sim kuring nyuhunkeun dina bulan ieu keagungan bulan Rajab, mudah-mudahan sim dihapus dosa-dosa abdi. Alhamdulillah Pak. Terus ieu keagungan di bulan Rajab teh Pak. Ternyata ada beberapa keagungan. Salah satunya saurkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan mi'raj nahran. Ternyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali dina rumian Isra Mi'raj teh kana hiji wahangan Pak. Ieu wahangan teh anu bodasna leuwih tibatan bodasna susu. Bodaga anu amisna teh tibatan madu jeung seungitna teh tibatan minyak misik. Saurkan Rasul ya Jibril liman haja wahai malaikat Jibril, untuk siapa wahai sumai ini ya Jibril? Kata malaikat Jibril, na'am ya Rasul, ini untuk orang-orang yang selalu membaca sholawat ketika pada bulan Rajab. Tak makana ibu kudu seueurkeun maca sholawat. Alhamdulillah tadi urang kaos teh maulid eta teh seueuran sering-sering ku sholawat teh sabab di mana-mana urang nyeurkeun maca sholawat. Insyaallah bakal dipasihan eta wahangan anu amisna leuwih di madu, anu bodasna leuwih di susu, anu seungitna tibatan minyak misik. Alhamdulillah. Anu kaduana ibu disingkat wae nya sabab geus pentingna lamun ari geus penting teh berwaktuna nunutan leres. Ngaji ngaranna ngaji mah nunutan leres. Kadang-kadang kan ngomong bapak-bapak mah aya anu sabari nungkul dina tilang aya sugan teh mikir padahal kan akhir eta teh. Balik we ngaji mana eta teh Bu kanini assalamualaikum. Assalamualaikum cenah. Seminina waalaikumsalam aki. Geus di mana atuh cenah seminina teh. Aki teh geus di pengajian ini. Ari naon geus di sana di ajengan ujang. Ai pas kitu teh ibu ternyata eta kiai ujang teh nerangkeun tentang nyusur. Apa nyusur apa? Da si aki teh urang ngaji teh nututan dina tihan kadengna teh nyusur tapi nyusu cenah. Astabi makana kade ulah nunutan kade ulah nunutan anu kaduana dina Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kanggo disampaikan ka umat Kanjeng Nabi nyaeta salat anu tadina 50 waktu. Coba bayangkeun Pak lamun andai kata jikalau umpama lamun urang dipasihan kewajiban salat 50 waktu bari kacungkonan moal. Bari kacungkonan moal kinten-kinten apa? Moal ternyata dipasihan 5 waktu oke urang teh masih kene seueur belaman bentuk ternyata di situ aya kasih sayang seorang nabi kepada umatnya. Tos kitu nyana teh di papan lapa di langit anu katujuh teh sareng jasar Nabi Musa alaihi salam. Ya Rasulullah naon anu disampaikeun ku Allah ka anjeun? Wahai Nabi Musa alaihi salam sakuring teh tah ngadugikeun ka umat kaula supaya ngajalankeun kewajiban salat 50 waktu. Saur Nabi Musa bieu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, wih anjeun ka Allah nyuhunkeun despin DP pengurangan supaya kita salat 50 waktu teh dikurangan. Paling dari pasaking cintana ieu ke Kanjeng Rasul ka umat sieun bisa ngalakonana
nana widai ka Allah dikurangan 5 jadi 45 waktu. Terus itu pepenak deui saring Nabi Musa itu kene jawabanana moal kuat Nabi Muhammad umat anjeun umat kaula ge moal kuat ngalaksanakeun salat 45 waktu hingga akhirna uang saking cintana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieun umat sieun teu bisa tiasa ngalakonan kana salat kanu 45 waktu hingga akhirna saking cintana ternyata ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kewajiban ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun salat kanu 5 waktu. Terus itu Nabi Musa alaihissalam terus itu kene bagian Nabi Muhammad umat anjeun kuat ngalaksanakeun salat anu 5 waktu Pak. Ternyata emang laras Pak ieu salat 5 waktu teh berat laras. Berat teu Pak? Berat. Karena itu akan berat kecuali Allahumma paksakeun pengajian, paksakeun salat jamaah, paksakeun ngaji Quran, kenetas sedekah, kudu dipaksakeun sakali Pak. Kudu dipaksakeun ngaji Quran, paksakeun dalam teu dipaksakeun moal mungkin jika majlis taklim ka masjid ge paksakeun sabab lamun teu dipaksakeun moal mau kata gitu leres paleres eta Pak ciri kaduana cintana Kanjeng Rasulullah SAW ka umatna sampai berkorban uang sampai nyuhunkeun ya Allah supaya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW teu dipasihan beban berat salat anu begitu banyak, tapi alhamdulillah sabab cintana keagungan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta ka umatna hingga urang teh dipasihan kewajiban salat anu 5 waktu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan meskipun ieu saalit disimpuli mudah-mudahan sing agung manfaatna wa bil khusus kamu pribadi anu ngeungan nyuhun doana di bapak-bapak ibu-ibu para guru sadayana bahagia sadayana mudah-mudahan segala anu musim abdi